Miarsa sadaya masih kena sasarangan sang sisma bakek dina acara Dongeng Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa petepang dangu deui tiasa sasarangan deui sok sanos mung di Jomantara ngalangkungan channel Sisma Bakekok anu alhamdulillah dina dinten ayeuna urang teraskeun dihanca dongeng anu katunda dina dinten kamari jejerna si Peloy karya Carsun Bakekok dina dinten ayeuna bagian anu ka 48. Mudah-mudahan ku ayana ieu acara dongeng Sunda teh sing ngajantenkeun panglipur kalebu panggaberah manah hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayana anu sami-sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda etang-etang mumule seni urang seni tradisional Sunda. Atuh ku kituna pribados oge nganuhunkeun pisan ka sadayana atas masihan dukunganana, atas masihan subscribe-na. Atuh kanu teu acan mangga di-subscribe supados channel ieu tetep aya tur tiasa masihan hiburan anu langkung sae deui kanggo mitra-mitra sadayana nya. Deila pribados nganuhunkeun oge kasadayana anu sok biasa mararancong ngantosan kana dongeng Sunda ieu diantawisna aya urang Mandalawangi Pandeglang Banten. Kumaha kabarna urang dinya? Tur nuhun pisannya. Aya urang Cikande Banten wilujeng ngadangukeun wae nya. Deila oge aya urang Bogor, urang Cikeas, urang Cileungsi, Gunung Putri kanggo ka urang Bogor Barat. Aya urang Ciapusna, urang Ciomasna, hatur nuhun pisan wilujeng ngadangukeun sadayana nya urang Bogor. Deila kanggo ka urang Jakarta Utara, aya urang Cibarusah Indah Bekasi wilujeng ngadangukeun oge urang Cibarusah Indah, urang Bekasi, hatur nuhun. Aya urang Sukabumi, aya urang Cianjurna. Atuh teu hilap kanggo wargi-wargi dulur urang anu aya di luar negeri diantawisna aya urang anu nuju di Saudi Arabia, aya urang anu di Taiwan, aya anu di Singapura wilujeng ngadangukeun nya dongeng Sunda. Nah hatur nuhun dukunganana. Deilap oge kanggo wargi-wargi anu aya di daerah Subang, anu aya di Sumedang, anu aya di Kuningan, hatur nuhun pisan dukunganana nya. Kanggo mitra-mitra anu aya di Tasik Selatan, anu aya di Garut wilujeng ngadangukeun oge, anu aya di Karangnunggal, Tasikmalaya, anu aya di Cikatomas, anu aya di Pantai Indah Cipatujah, Sindangkerta, teu hilap kanggo wargi-wargi anu aya di Gunung Sabeula wilujeng ngadangukeun wae nya, hatur nuhun pisan dukunganana. Atuh teu hilap kanu nuju aya di Brunei wilujeng ngadangukeun tah, hatur nuhun pisan dukunganana. Kanggo ka urang Ciamis oge, kanggo ka urang Banjarsari Pangandaran wilujeng ngadangukeun oge nya. Mitra-mitra sapadatu nyangkolong teuing kana waktu semangat urang dilajengkeun wae dongeng Sunda teh wilujeng manco dina apena masing-masing. Rung. Berarti bener naon anu diucapkeun ku anjeun kamari teh, anu diucapkeun ku anjeun peuting teh. Yen anjeun rek ngabantu kaula teh rek asup kana awak kaula. Tapi hanya kala kaula teu nyaho anjeun asupna ka kaula. Tangtos Gusti, margi kaula asup kana pori-pori ngan anu jelas. Sanaos kumaha oge salira satos dilebetan ku abdi bakal janten kiat anu luar biasa. Salira bakal janten sakti mandraguna benten sareng aslina abdi. Margi jisim abdi bangsa jin, kabantu kakiatanana ku bangsa manusia nyalurkeun dua kekuatan bangsa manusia jeung bangsa kaula bangsa jin. Jadi kaula bakal jadi sakti. Bakal jadi sakti. Tapi kaula teu ngarti kudu kumaha carana supaya kaula apal kana kasaktian kaula.
Lamun Gusti hoyong sakti anu memang katingali kasaktianana, Gusti kedah ngalaksanakeun saum Gusti. Maksud anjeun saum-saum biasa. Selaras Kaulah kudu puasa sabaraha waktu. cekap malam Jumaah hungkul Gusti, ti enjing-enjing bukana engke enjing-enjing deui. Taduaneh kekuatan abdi sareng anu dipimilik ku Gusti tangtos bakal ngahiji ngadarah ngajadi daging. Gusti bakal ngacangelek ngajadi manusia anu luar biasa. Sapertos anu diwarisi ilmu kadikjayaan anu hebat Gusti. Dewi Angrum ngahulang, manehna katarik tina omongan eta bangsa jin anu moal mungkin bohong sebab eta bangsa jin teh mangrupakeun patalukan si Peloy. Pok harita bangsa jin ngomong deui. Jadi kumaha ayeuna kuring? Wayahna bami Gusti hoyong ningali kana kasaktian diri, Gusti kedah ngalakonan saum Gusti dina engke dinten Jumaah. Maksad teh dinten Kemis malam Jumaah. Kumaha kersa Ulah rek nyoba atuh mun kitu mah. sanggeus puguh aya keputusan kitu. Eta sora anu ngomong adadak leungit leungit ilang tanpa karana geus teu kadenge deui. Nu kadenge kumanehanana kur tibahna angin anu nyeor. Gedena keranan. Ari sakabeh anu aya di dinya kaget kadenge sora angin anu nyeor. Pok salasa urang anak buah Juragan Idrus harita ngomong, nah aya sora angin jeung tadi karasa ngarieg teh kumaneh. Memang bener aya karasa ngarieg, tapi naon aya lini gitu. Oh lini jiga nama. Cek anggota cek anak buahna Juragan Idrus harita bari ngabring keluar. Terus culang cileung ningali tatangkalan. Tapi mantak aneh. Sabab tatangkalan disabudeureunana teh teu katebak ku angin kur tibah luak leok sigah katebak ku angin anu sabiasana. Padahal bieu jelas-jelas kadenge aya angin anu kacida nyeorna gedena keranan. Ceung bumi asa ingeung. Kabeh ngaharulang. Kunaon nya? Aya naon ieu? Tara-tara ti sasari aya angin ngan nyeor terus langit naon teh bumi asa ingeung segala rupa. Anehnya euy. Naon tapi da yang geus beuneuran eta makur alam we. Ceuk sakabeh anu area di dinya. Sanggeus kitu katingali Dewi Angrum anu di kamarna keneh siap-siap manehna rek bebersih. Sabab yakin manehna ku ngalakukeun puasa anu dititahan jin teh bakal ngabogaan aci kasakten anu memang luar biasa. Dewi Angrum sanggeus aya di kamar terus turun ka handap. Nyamperkeun kadua indung bapana anu keur darariuk bari ngobrol duaan teuing naon anu diobrolkeun mah. Ngan anu jelas harita kadatangan Dewi Angrum milu diuk dihareupeun manehanana. Juragan Idrus neuteub seukeut nya kitu di indungna. Pok Juragan Idrus harita ngomong, "Ai Angrum, naon kok cenah rek sare?" Eta Juragan Idrus ningali kena gelang anu dipake ku Juragan Idrus ku Dewi Angrum anu keur diri manehanana mah asa kakara ningali. Anu sok padahal di kamari oge ningali kan pedah aya keanehan anu memang aya dina gelang anu dipake ku Dewi Angrum. Naon gitu ama? Ke. Ai eta gelang ti mana?
Cek juragan Idrus nunjuk kana gelang anu bangun katarik nakerana. Si ama kapanan ieu teh gelang teh ti kamari oge aya nam kejeng naroskeun. Gelang anu ti Kang Peloy teh ya ama. Juragan Idrus kerung. Dijang Peloy. Ama memang di kamari gasa ningali tapi asa beda rupana ayeuna mah. Dewi Angrum harita tungkul ningali kana gelang. Barang bre jelas. Manehna ge kaget anu luar biasa eta gelang teh rubah wujud. Berarti kamali na harita katingali kurtibah gelang biasa nu siga tina akar. Tapi ayeuna geus katingali eta gelang teh ngagenclang herang di ibarat emas anu 24 karat. Ama, an ieu gelang teh jantan Robi geuning. Nu matak ama nanya oge di kamari oge nyaho ama teh hidup teh make gelang tapi nama ge jeung ngadadak bet jiga emas jika dia ningali Nya geuningan jiga emas bapana. Bener ieu teh ti si Peloy gitu. Oh, Umi, paran ieu teh gelang teh apanan anu tina akar teh ya. bener tetela Jang Peloy lain jalma sambarangan gelang anu dibikeun asalna tina akarna ayeuna jadi ganti rupa jadi emas berlian kawas kieu ieu. Juragan Idrus ngahulang lantaran ngarasa aneh jeung bingung ningali kaayaan anu memang beda di hari di biasa. Dewi Angrum oge harita ngahulang sabab manehna kakara sadar yen gelang anu tadina tina akar robah wujud jadi emas berlian anu memang katingalina genclang herang sakumaha ilaharna emas. Pok Dewi Angrum harita ngomong deui bade ngusapan eta gelang. Nah, nya bisa jantan Robi kieu Umi. Eta sugan aya kila-kila naon ngimpi atawa kumaha atawa Jang Peloy sugan wasiat naon gitu. Eta Kang Peloy teu nyariosna naon Umi. Cek Dewi Angrum harita nya geus we atuh ari kitu mah. Tapi ama yakin eta dibalik gelang anu dipake ku hidup teh tangtu aya hasiat anu memang urang teu apal meureun. Dewi Angrum harita kutibah ngarahuh panjang. Sabab naon anu memang disebutkeun ku bapana teh tetela bener. Dina ieu gelang teh aya wasiatna. Ngan anu memang nu jadi pikiran manehanana ayeuna eta emas robah jadi emas intan berlian anu meulit tina leungeun kenca. Dewi Angrum harita teu sadar usapan eta emas lantaran ngarasa kataji. Barang harita geus sababaraha kali ngusapan emas aya kana leuwih ti 3 kalina. Riep imah karasa asa ngariep. Atuh puguh we Haji Idrus jeung nu jadi pamajikanana katut anu araya di dinya kabeh dongko. Samarukna aya lini anu memang biasa kejadian. Tapi eta sararea aneh deui wae. Sabab sageus eueuh ngariegna aya angin anu nyeor ka cedet tarik pisan. Barang keur kitu kadenge ku Dewi Angrum kan ari ku batur mah hari teh kadenge. Sampurasun aya naon deui Gusti? Dewi Angrum kacida kagetna sabab manehna jelas teu sadar tadi geus ngusapan eta gelang anu ngalingkar dina pelbah leungeunna. Lamun gelang diusapan leuwih ti 3 kali artina manehna dianggap ngondang. Tapi eta gelang lamun ditepak 2 kali kur ditepak hungkul nandakeun kekuatan bakal muncul sapada harita. Dewi Angrum harita bingung nemalan kumaha teu nemalan aya nu ngomong. Atuh kapaksa manehna nemalan. Hampura. Kaula lin ngondang anjeun. Usap ku kaula. Cek Dewi Angrum harita beri tangah ngomong kana
eta sora anu memang kadenge. Atuh puguh we Haji Idrus jeung anu jadi pamajikanana indungna. Kaget anu luar biasa barang ngadenge Dewi Angrum harita ngomong sorangan. Angrum, ngomong jeung saha eta teh? Nya Angrum ngomong jeung saha? Ceuk anu jadi pamajikanana tapi indungna Dewi Angrum. Bari tangah luak lieu nurutan Dewi Angrum anu keur tangah. Dewi Angrum kaget ngareonyag. Henteu Umi. Ai bieu kadenge ku ama. Make jeung kausap-kausap kitu kunaon? Henteu Ama. Dewi Angrum teu ngajelaskeun. Nya geus atuh, ari teu nanaon mah. Eta peda bieu asa ngomong sorangan peda. Iya Ama. Ya kamarang meni bungbeng gitu eta. Kamarang di mana? Itu Ama. Cek Dewi Angrum nuduhkeun bari jeung nuduhkeun ka mana da memang eueuh kamarang. Ngan kulantaran Dewi Angrum sieun kapanggih kapaksa ngabohong. Sakabe jalma nu aya di dinya melong ka luhur. Kabeneran memang aya kamarang. Oh, nyakeun bae kamarang mah da malah naon ieu? Cek Juragan Idrus sangeus kitu harita. Juragan Idrus jeung nu jadi pamajikanana teu loba diomong. Sangeus Dewi Angrum ngaleos balik di ka kamarna. Dibutkeun mah arek kegoleran heula cenah. Juragan Idrus ngomong kana jadi pamajikanana. Ibuna, kunaon anak urang teh jika nu aneh kitu nya? Nya di tempat-tempat siga nu gugup eta naonnya. Teuing atuh ama ge jadi heran di budak teh. Jeung ngadadak teh boga kakuatan anu hebat. Nu paling aneh mah nu nyata ieu mah. Eta emas nu ngalingkar dina leungeunna. Jelas-jelas eta teh kan robah. Dina awalna akarna ayeuna jadi emas. Bener ieu mah. Kalah goncang pelo jiga nama. Nya ge saha deui anu gagah sakti wal ti Cipeloy. Anu lain mah mungkin kawas kitu. Ceuk Juragan Idrus anu keukeuh pikiranana yen si Peloy anu memang nyimpen rahasia dina eta geulang tur bisa ngajadikeun geulang eta jadi emas. Waktu beuki nyerelek di jam ka jam poe ka poe terus asa teu karasa. Cunduk waktu ningang mangsa Dewi Angrum harita poe Kemis geus siap-siap arek puasa. Subuh-subuh Dewi Angrum geus mandi rek ngalaksanakeun puasa dina poe isuk. Harita geus ngomong kana jadi indungna yen cenah poe Kemis arek puasa. Indungna nya tujuan. Soalna Dewi Angrum memang geus biasa puasa Senin Kemis. Jadi dianggapna puasa eta teh puasa anu biasa sok kumanehna dilakon. Poe Kemis geus sore Dewi Angrum masih puasa. Waktu terus nyerelek. Magrib harita Dewi Angrum teu kaluar ti kamarna. Indungna kageteun. Pok ngomong kana jadi bapakna. Manehna geus nyiapkeun cangbukanna Dewi Angrum. Anti tadi teu kaluar-luar ti kamar. Nah si Angrum teh geningan geus magrib kisan kaluar mana? Moal kitu kasarean mah. Nya sugan kasarean coba tuh buka heula pantona itu gedor heula. Sina buka karunya ieu bisi kasarean. Nya budak teh kunaon nya beuki dieu teh. Ceuk indungna harita ngarasa aneh jeung jengkel oge ka Dewi Angrum anu kalah sare cenah waktu magrib, waktu buka manehanan. Terus ngagidig ka luhur, tingali di luhur. Anu ngajaga Dewi Angrum biasa anu limaan ayeuna mah tinggal duaan. Sabab geus katingali kakuatan Dewi Angrum anu luar biasa. Pok indungna Dewi Angrum ngomong ka penjaga anu keur nararangtung. Mang, hari Dewi Angrum terus katingali uga tacan.
Dewi Angrum teh sinden teh tadi teh teu acan da teu acan kuga di siang oge. Atuh lain gedor. Padahal mah ayeuna teh kan manehna keur puasa, ayeuna waktu mana buka ye. Aduh, asa teu wararantun teuing atuh da ngagedor Senin mah. Ceuk anak buahna harita. Bari ngomong teu wararantun teuing. Nyatu aya situ mah. Harita indungna nyamperkeun ka Rapanto. Terus saketok ka Dewi Angrum. Angrum, Angrum. Gugah ye, geus magrib ieu teh waktuna buka. Waktuna buka puasa, buka ye pantona. Ceuk indungna harita bari kegedor. Ari Dewi Angrum aya di kamar. Lain tengah denge karena omongan anu di luar. Ngan manehna ngahaja ngurung sorangan lantaran manehna keur puasa rek bukana isuk-isuk. Pok Dewi Angrum harita ngomong lirih di kamarna. Umi. Afid, entos buka Umi. Karena entos buka itu dihanap Umi keur geus nyiapkeun. Mohon ka Dewi Umi. Abi nuju di bobo nuju di kamar heula. Ceuk Dewi Angrum harita beri temukakeun Panto. Panjang geus atuh. Itu bukaan geus disiapkeun. Sugan terek buka dihanap di nya riung sabari dahar. Mohon kewe Mi. Ameng. Ceuk Dewi Angrum harita alesan bung keluar. Sageus kitu indungna ngalios deui init ka handap nyamperkeun kana jadi salakina anu nungguan di handap. Barang katingali nu jadi pamajikanana Pok Haji Idrus ngomong, "Kumaha? Kapana si Anggrumna geuning teu milu?" Itu cenah keur buka di luhur. Bukan naon memangna nyeu naon gitu di luhur. Buka teuing atuh. Meureun teu kanyahoan tadi meureun mawa dahareun sugan ka luhur. Mung keluar meureun. Laleuleus teu kumaha. Nya bae atuh, kitu mari teu da naon mah. Henteu teu naon bae ngobrol ngan pada teu mukakeun Panto hungkul. Bae we atuh. Ceuk Juragan Idrus harita. Bari terus lempang kana meja makan. Jelebek dahar jeung nu jadi pamajikanana. Karena dahareun anu geus disiapkeun ku pembantuna harita. Waktu nyerelek harita beki peuting. Kira-kira tabuh 12 peuting harita tengah peuting. Dewi Angrum anu masih kene encan sare lantaran teu meunang sare cenah ceuk pituduh di Raja Siluman, Raja Jin. Harita tengah peuting Dewi Angrum anu sila tina pelebah tina kasur. Manehna bari babacaan naon wae anu bisa ku manehna dibacakeun. Rasa harita asa ngarieg. Barang keur kitu angin nyeor menitarik nakeranan. Meledug hareupeun Dewi Angrum harita siranjang aya nu meledug warna bodas beuki dira eta hasil beuki kanel. Terus leungit cengelek haseup cengelek aya hiji jalma mangrupakeun satria anu kamari teh datang ka manehanana. Eta satria teh sorana biasa seperti manusia teu handaruan kawas anu samemehna. Eta satria teh uluk salam ka Dewi Angrum panilentong nakerana. Sampurasun Ratu. Rampes. Anjeun anu kamari teh ya. Mohon Ratu. Kaula anu kamari teh ya. Raja Jin anu diparentah ku Gusti Peloy. Ayeuna cunuk waktu ninggang bangsa Gusti. Gusti tos nadunan kana naon anu diparentahkeun ku abdi dina dinten kamari. Ieu anu ku abdi kamari diparentahkeun teh mangrupikeun puasa atanapi saum Gusti. Sakedap deui Gusti baris nampi
naon anu ku abdi dijanjikeun. Memang na anjeun ngejanjikeun naon? Ngajanjikeun rupi-rupi pangatos anu kamari ku abdi disebatkeun. Gusti bakal ngagaduhan aci pangarti. Jampe pamake anu memang bakal ngacangelek pangkal janten jawara anu tangguh Gusti. Itu. Terus Tapi sanggeus kaula ngalakonan puasa kawas kieu kudu kumaha deui atuh? gampil Gusti. Ayeuna Gusti sidakap sidukut tunggal. Sapertos jalmi anu nuju tatapa. Cobi Gusti. Dewi Angrum harita nurut. Leungeuna sidakap sidukut tunggal. Jadi ibarat anu keur ngalakonan tatapa. Penona harita dipereumkeun. Ari eta satria manusia jajadian teh. Anu tetela mangrupakeun jin, raja jin. Harita ngadeuketan. Dua dampal leungeunna harita ditepakeun kana pelebat tak-takna Dewi Angrum anu keur peureum. Karasa ku Dewi Angrum aya hawa anu semu panas asup kana jero awakna harita. Nyaliara kana sakabeh badanna. Raktak, raktak, raktak. Harita tulang-tulang Dewi Angrum karasa asa kejang. Urat-uratna asa mararanteng. Tur katingali tina awak Dewi Angrum aya hasup ipis anu keluar. Awakna harita ngageder, ngageter. Nu saterusna kadenge ku Dewi Angrum aya sorak lirih. Kadenge ku manehanana. Gusti Ratu tunuk waktu ningang mangsa. Gusti Ratu ayeuna bakal ngacangelek jadi hiji jawara anu maha sakti Gusti. Ceuk eta jawara, ceuk eta bangsa jin. Mangga geura buka soca Gusti. Dewi Angrum harita mukakeun panonna. Sanggeus mukakeun panonna, katingali kumanehanana aya cirim di hareupeunana anu keur nangtung. Terus Dewi Angrum harita tangah ningali cirim anu keur nangtung teh. Pok Dewi Angrum harita ngomong. Jadi kaula ayeuna geus memang geus kaasupan ilmu andika teh ya. Leres Gusti. Gusti ayeuna tos ngacangelek janten hiji jawara anu maha sakti. Masa terus takuri kudu kumaha ayeuna? Dah dina enjing-enjing ke Gusti wayahna. Gusti kedah milarian 3 sumur anu memang kedah dianggo iba ku Gusti. Kersa Gusti? Ya kaula rek ngalaksanakeunana. Ceuk Dewi Angrum harita. Hatena katingali guliga lantaran manehna geus nyangkem kakuatan ti raja jin anu memang dipuasaan sapoe-sapeting tadi teh. Subuh-subuh kocapna Dewi Angrum harita geus cengkat tina tapa beratana. Dewi Angrum ngalangeor keluar di kamarna. Katingali para panjagana anu keur karerek we sare lantaran kacida tunuhna tara-tara ti biasana. Dewi Angrum terus kebat keluar ti imah. Lantaran tetela Dewi Angrum nuju ka hiji tempat sumur anu memang kumanehanana geus apal. Ka sumur hiji, ka sumur 2, ka sumur 3 nu antukna. Dewi Angrum beres mandi di 3 sumur. Senggeus beres Dewi Angrum buru-buru balik di ka imah sama meh katingali datangna panon poe anu mencorong. Sanggeus aya di imah Dewi Angrum harita seperti biasa na beres mandi dangdan ari pagawena atanapi penjagana anu aya di kamar di hareupeun kamar Dewi Angrum masih kene karerek tibra.
Sanggeus Dewi Angrum harita beberes di kamarna terus keluar ngageuingkeun ka para panjaga na anu memang geresarare keneh siga aya anu nyirep eta panjaga kabeh anu nganggap mulia tuluh dina sawaktu harita pok Dewi Angrum harita ngageuingkeun ka salah sahiji panjagana. Mang, gugah mang, itu siang. Cek Dewi Angrum harita atuh gurubug anu dihudangkeun ke Dewi Angrum ngagurubug kaget anu luar biasa sabab waktu memang geus beurang.